Bismillahirrahmanirrahim. Bab tamyizi. Bab tamyiz. At-tamyizu ari tamyiz. Wa eta ari tamyiz. Al-ismu eta isim. Al-mansubu anu dinasobekeun. Al-mufassiru anu ngajelaskeun lima kana perkara in bahama anu dipandang samar minadzawati tina pirang-pirang dat. Ieu mah ngajelaskeun bab tentang tamyiz. Ari asalna arti tina tamyiz mah mayyaza yumayyizu tamyizan nya ngabedakeun. Ngan di dieu mah at-tamyiz huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadzawati. Tamyiz teh nyaeta isim anu dinasobkeun anu ngajelaskeun perkara nu masih kene samar tina zat. Contona nahu qaulika saperti ucapan anjeun tasabbaba Zaidun arqon. Geus ngucur Zaid. Geus ngucur Zaid. Masih kene aya pertanyaan kan. Naonana nu ngucur teh? Nah itu. Naonana arqon. Kesangna. Tak jadi kecap arkon dinasobkeun kan sabab didinya mah jadi mufradnya arkon ditandai nasobna ku naon ku fathah sabab isim mufrad. Kecap arkon teh ngajelaskeun anu masih kene samar geurayeun geus ngocor Zaid. Naon nu ngocor teh? Nah imusna, nah naonana? Dijelaskeun arkon kesangna nu ngocor teh. Jadi dina logat mah naonana? Naonana arkon kesangna. Wa tafaqqa'a Bakrun Sahman. Tafaqqa'a Bakrun geus pinuh bakar. Pinuh gemuk. Naonana nu pinuh teh? Oh Sahman. Sahman gajihna. Jadi dijelaskeun ku kalimat Sahman tentang pinuh bakar. Wa toba Muhammadun nafsan. Seungit Muhammad. Naonana nu seungit teh? Oh nafsan salirana. Kecap nafsan eta ngajelaskeun nu masih kene dipandang samar. Wastaraitu isyrina gulaman. Kaula geus meuli 20. 20 naon? Nah, naonana gulaman? Gulamna, bujangna. Kaula geus meuli 20 gulam. Wa malaktu tis'ina najatan. Kaula ngamilik 80. 80 naon? Nah 80 rupiah tenapi naon? Oh najatan. Mbek tanya 80 mbek. Kaula ngamilik 80 mbek. Tah lamun ka payuna bilangan jadi adad gitu biasa disebut sok tamyizul adad. Ngajelaskeun bilangan. Wa Zaidun akramu min ka'aban wa ajmalu min ka wajhan. Zaid leuwih mulia tibatan anjeun bapakna. Zaid leuwih mulia tibatan anjeun. Naonana? Nah, bapakna. Wa ajmalu min ka wajhan jeung leuwih ganteng tibatan anjeun mukana. Ta kecap aban sareng wajhan, eta tamyiz. Tangan syaratna wala yakunu illa nakirotan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam.
tamyiz teh ulah bukti kajaba kudu nakiroh. Tadi contohnya memang nakiroh kan, arkon, sahman, nafsan, gulaman, najatan, aban, wajhan. Nah, sadayana oge nakiroh sadayana oge kan. Nakiroh wala yakunu illa bada tamil kalam. Sareng deui ulah bukti kecuali kudu sabada sampurna kalam. Sampurna kalam minimal aya fi'il fa'il, aya mubtada khobar. Kapan dina tasobbaba Zaidun arkon eta mah jadi fi'il fa'il jumlah fi'liyah kan, tasobbaba. Geus ngocor saha Zaidun Zaid. Jadi jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Amun dina contoh Zaidun akramu min kaban. Tuh, jadi jumlah ismiyah eta. Jadi mubtada khobar. Jadi kudu sabada sampurna kalam, lamun fi'il jeung fa'ilna, lamun mubtada sareng khobarna. Wallahu a'lam bishawab.